Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sasi Rajab penting pisan, titikal-tikal ganjaran, kedahalap kesempatan, sangkan janten keuntungan. Ibadah hari puasa, kurang kedasing tiasa, tong diantep sia-sia, yuswa memang tekarasa. Malah jelma moal daga, hirupna di alam jaga, umpami amal puasa. Sasi Rajab nu berharga, malah Isra anjeun Nabi. Sasi Rajab tos terjadi, angkatna diantos wengi, ngandung hikmah nu utami. Di Masjid Haram ngawitan, ka Masjid Aqsa nungtungan, eta Isra saur Quran, terpercaya kubur teman. Tunggang buruh anu hebat, diapingku malaikat, tarikna seperti kilat, tiap lungsur Nabi sholat. Nuju Isra Nabi jarak, supados kenging barokah, sapalina katoibah, kamadian indah syajarah. Rupi-rupi murek nyobi, dina perjalanan Nabi. Nini aki-aki, istri anggoan kebuni, sadayana gegeroan, Nabi menta dagoan, sangka Nabi henteu jalan, sadaya eta godaan. Sepisan dicontoheun, ka Nabi ditinggalikeun, dina waktos diisrokeun, kanggo umat pientengan. Miraj Nabi anu mulya, kasapuluh tingkat isyaratku beristiwa, Nabi nu bakal nyata. Jaman nu teu percayaeun, Nabi nu dimirajkeun, hukum pasek ditetepkeun, saur ulama nyaurkeun. Hari Miraj nyaeta, naik Nabi anu mulya, katujuh langit nu nyata, Pasidra musawa arsya. Tiap tingkah katingali, yakin bukti akan Nabi.
tahun hijrah kahiji dugi tahun wafat Nabi ditingkat kahiji pisan pendasar Nabi Adam diusir ku iblis laknat kadunya di alam janan eta peristiwa akur sareng taun hiji alur Nabi diusir ku kufur di Mekah kalembur batur mantap Nabi mantep kaget menghadap peristiwa hebat sababtos terang alamat dina cara mimpin umat buah miroj cenah tepan 5 waktu ternyalahan tetep ayeuna berjalan kawitna 50-an tapi ganjaran teolong sabab Allah luas rahmat sakali midamel sholat kenging 10 hasanat jumlah 50 tak kitu Gusti ngadawu peda melanda teripu pilih disiksa mengadu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.